Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana be ayana. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai. Sareng simkuring kang tele dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda. Daran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana ka Bahdirga anu mana harita nuju ngariung saanak bojona ti patengahan anu maksudna tayalian rek ngaguar hiji lalakon anu aya pakuat pakaitna jeung anu jadi anakna nyatana Jakarana eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang lajengkeun di hanca carita anu katunda. Ujang, tah ayeuna mah geus salse. Abah rek mimiti ngaguar hiji carita anu aya pakuat pakaitna jeung sajarah lalakon kahirupan Ujang. Matak sok kudu didengekeun kalayan saregep lantaran ieu teh penting pisan. Ceuk Bahdirga ngamimitian muka carita. Sikepna katempo estuning daria pisan. Sumuhun mangga Abah. Kieu Jang mimiti nama. Harita dina hiji poe kira-kira 23 tahun anu katukang. Sacara teu dihaja Abah teh manggihan saurang awewe anu keur ngagoler di sisi walungan. Baju narangsak jeung baseuh, awakna oge ruksak samalah geus camewek ti isi gamait. Kaayaanna estuning kacida matak pikawatireun jeung matak salempang. Reg Bahdirga eureun heula cacaritaana. Terus rumenghap narik napas, katara bangun anu berat. Samalah keur sakedapan mah tuluy ngahuleng siga anu keur nyawang deui kana lalakon mangsa katukang dina waktu jaman keur ngora. Pamisa lajengna kumaha Bah? Tanya Jakarana lantaran geus teu sabar hayang geura nyaho. Kieu anu saterusna mah. Harita ku Abah eta awewe teh dititenan kalayan apik. Geuning manehna teh keur kakandungan. Nya tuluy dipariksa ku Abah. Tetela masih keneh aya renghap napasna jeung keteg jantungna. Sanajan geus kacida lemah. Nya terus atuh dibawa ka imah anu satuluyna diubaran ku Abah jeung ku si Ambu indung hideep. Samalah terus ditungguan harita teu ditinggalkeun da puguh hariwang bisi teu kanyahoan lesna. Teras kumaha Bah? Jakarana motong caritaan bapana. Lantaran jadi beuki panasaran. Ke heula atuh sabar sasewe jang da panjang keneh lalakona. Hapunten Bah, margi abdi tos teu sabar hoyong enggal terang. Terusna kieu Jang. Saenggeus aya kana sapoe sapeuting lilana, eta awewe teu eling-eling. Tah poe isukna manehna kakara sadar, tapi kaayaanana kacidaripuh na matak hariwang.
Samalah tambah parah deui lantaran jabang bayi anu aya dina jero kandungana sigana geus waktuna lahir ka alam dunya. Nya gancangna carita dina kayaan anu kacida pisan ripuhna sarta ngan ukur ngandelkeun sesa tanaga anu panganggeusan. Nya akhirna mah gubra gumelar ka alam dunya saurang budak lalaki dina kayaan salamet sarta mulus rahayu teu kurang nanaon. Reg Bahdirga eureun deui cacarita mah. Ragamang kana cangkir regot-regot nginum kawas anu hanaang. Ari Amburasti anu keur ngabandungan kana caritaan si Abah panona carinakda pikirana beut jadi rusra sabab inget deui kana lalakon baheula. Sedengkeun jakarana ukur bisa narik napas panjang. Samalah kasawang kumaha sangsarana kayaan eta awewe dina mangsa harita. Anu geus pasti kasiksa lantaran ngarasakeun kanyeri anu pohara. Dina pikiran jakarana beut ngadadak asa ngolebat sarta kagambar rupa saurang awewe geulis keur imut ka manehna. Anu memang teuing sahada puguh can ningali dina kieuna. Teu pupuguh hate jakarana beut jadi tagiwur teu puguh rasa ngadenge kana eta lalakon. Beut jadi karasa asa peurih kana hate. Tapi teuing naon sababna da puguh teu nyaho kana jawabana. Nya bakat ku panasaran pok atuh tumanya ka bapana. Sorana kadenge jadi dumareuda. Terasna kumaha Abah? Nah anjeunna oge salamat? Puguh oge hanjakal jang. Hanjakal pisan teu lila sanggeus anakna gumelar eta awewe teh terus mulang ka alam kalanggengan. Tapi saacan manehna kungsi cacarita ka Abah jeung ka si Ambu anu eusina nentelakeun. Nyaeta nitipkeun anakna supaya diurus cing hade. Supaya dina hiji waktu jadi jalma anu berguna sarta mawa mangpaat keur balarea. Manehna nitipkeun hiji barang ka Abah anu sigana gede pangajina supaya dipasrahkeun ka anakna dina waktu engke lamun eta budak geus nincak dewasa. Kitu ceuk Bahdirga. Nyarita Nandaria terus ngareret ka jakarana jeung ka bojona. Saha eta istri teh Abah? Tanya jakarana bari melong ka bapana. Nya duka teuing saha-sahana mah, da Abah oge teu nyaho kana ngaranna. Sabab kaburu ku waktu mangsa ajal kaburu datang. Sarta taya anu bisa ngahalangan. Tapi manehna mere amanat ka Abah sangkan anakna dibere ngaran jakarana. Itu cenah. Ceuk Bahdirga nutup sakabeh caritana. Barang ngadenge kitu, puguh we atuh jakarana mending ngaranjug. Bujurna siga aya nu nyundut samalah jajantungna asa aya nu ngadudut. Begeutna katara pias kawas anu eueuh getihan. Saeutik oge teu nyangka geuning kitu lalakon hirupna. Keur sajongjongan mah eueuh anu ngomong. Ngan ukur kadenge sora indungna anu ceurik inghak-inghakan. Jigana ngarasa sedih jeung kagagas inget ka mangsa ka tukang anu geus puluhan taun kaliwat. Ujang anak king kasep anak Abah. Tah kitu anu sanyana mah lalakon hirup hidep teh. Jadi sabenerna mah Ujang teh lain anak Abah jeung si Ambu anu tegas. Tapi sok sanajan hidup lain anak Abah jeung si Ambu. Tapi dari kanyaah mah moal aya beda na meureun ku Ujang oge geus karasa. Ceuk Bahdirga bari neuteub ka jakarana anu keur ngahuleng da puguh reuwas. Ngadenge caritaan kitu, sagruk atuh jakarana ceurik. Hatena sedih jeung nalangsa ras inget kana nasib anu teu nyaho dirupa indung jeung bapa. Sabot keur kitu Amburasti ngadeuketan awak anakna dirangkul bari diusapan. Amburasti teu kuat nahan muragna cimata.
Jakarana nyegruk cerik bari nyuuh kana lahunan indungna. Ku Ambu Rasti harita terus diusapan katempo bangun anu nyaah pisan. Sok sanajan lain ka anakna sorangan. Keur kitu Jung atuh Bahdirga nangtung. Leos muru ka kamar tapi teu lila geus balik deui bari mawa bungkusan leutik. Gek diuk di tempatna urut tadi. Jakarana cengkat terus ngusap cimata. Jang, tah ieu barang titinggal indung hidup teh. Geus waktuna ku Abah ayeuna dipasrahkeun ka hidup anu boga hakna. Sok gerarawatan. Sor bungkusan dibikeun ka Jakarana. Sarta gap ditampanan terus dititenan. Hatena panasaran naha naon bungkusan teh eusina. Tuluy dibuka lalaunan. Breh katempo hiji barang. Kop dicokot terus dijungjungkeun. Tete lah geuning mangrupa kongkorong emas anu digegantelan ku batu rupa bolau. Sarta ketempo gugurilapan kacangan ku cahaya lampu cempor. Keur sajongjongan mah. Jakarana ngahulang. Panona mencerong kana eta kongkorong anu katingalina memang alus pisan. Samalah terus digular digilir ditatap diusap bangun anu hayang sidik pisan kana eta barang. Ieu barang titipan tipun biang teh Bah? Bener, eta barang paninggalan indung hidup teh. Tah ayeuna geus aya dina leungeun ujang anakna. Anu ngandung hareti amanat indung hidup ku Abah geus dijalankeun sahade-hadena. Ceuk Bahdirga ngomongna Daria bari neuteup ka Jakarana. Abah Ambu, upami abdi sanes putra teges salira Abah kalih Ambu. Naha saha atuh ari bapa abdi? Margi tangtos abdi gumelar ka alam dunya teh alatan cukang lantaranapun bapa. Nya saha atuh jenengana? Sareng di mana dumukna? Naha anjeunna teh jumeneng keneh atana pitos teu aya. Mugia salira Abah tiasa nerangkeun sagala rupina. Tanya Jakarana. Ngomongna bari jeung dumareuda nanyakeun anu jadi bapana. Jang. Nya eta duka Abah oge teu apal. Naha saha ari bapa asli hidup? Sabab tadi geus disebutkeun ku Abah kaburu ku waktu, jadi Abah teu kaburu nanya harita teh. Da puguh indung hidup kaburu tuluy samalah kana ngaranna oge teu apal. Ngan indung ujang teh lamun nurutkeun kana rupa jeung tangtungan, anjeunna saurang istri anu rupana geulis. Walon Bahdirga nerangkeun anu sabenerna. Saeutik oge taya anu disimbutan. Ujang anaking, sok sanajan hidup lain anak Ambu jeung Abah. Sarta benar hidup teu dilahirkeun ka alam dunia ku Ambu. Tapi kanyah Ambu moal beda jeung kanyah indung hidup anu asli. Sabab ti saprak hidup gumelar nyaleungeun Ambu pisan anu pangheulana mangku awak hidup. Ceuk Ambu Rasti bari ngusap cimata anu reumbai maseuhan pipina. Jep nyaritana jempe heula, renghap narik napas, teu lilapok nuluykeun deui caritana. Ujang Jakarana anaking. Tati harita Ambu ngurus hidup boh beurang boh peutingna. Sarta susah jeung senangna nepi ka waktu ayeuna hidup nincak dewasa. Tah ayeuna Ujang geus nyaho lamun Ambu jeung si Ambah lain kolot hidup anu asli. Kulantaran kitu kade omat, hidup ulah rek pindah pileumpangan. Sarta ulah boga rasa tumarumpang. Sabab kanyah Ambu jeung si Abah moal aya anu robah. Lantaran kanyah Ambu jeung si Abah tuning celik putih celak herang. Ngaku anak hidup teh sanyana lain ngan saukur pupulasan atawa bobodohan. Ieu mah tuning kanyah anu datangna tina ati sanubari anu bersih jeung murni. Ceuk Ambu Rasti ngomongna kadenge dumareuda. Sarta Daria nembrakeun sakabe eusi hatena. Nembongkeun kanyaahna ka Jakarana.
anu memang nyaah lain ukur bobohongan. Kawan tu Ambu Rasti teu boga anak. Ngadenge caritaan kitu ti indungna. Sagruk deui jakarana ceurik kanyanyerian. Terus nyuk-sruk nyuuh kana lahunan indungna. Atena kacida ngarasana langsa tapi sakaligus bagja. Sok sanajan dirina acan nyaho ka indung bapana anu asli, tapi beut diparengkeun ku pangeran boga indung jeung bapa kukut anu sakitu nyaah jeung hadena. Sakabeh caritaan anu diucapkeun ku Ambu Rasti estuning matak tiis jeung tentrem kana ati sanubari. Asa nyecep kana rasa anu keur sungkawa. Terus atuh cengkat lalaunan bari inghak-inghakan. Panon katempo basuh ku cimata. Aduh Ambu Abah, atuh nuhun pisan ku abdi katampi kateda pisan kanya asalira Ambu kalih Abah anu sakitu ageungna. Anu tangtos sanaos umur hirup abdi moal tiasa ngabalesna. Mung abdi ngadoa mugia kasayan Abah kalih Ambu sing janten ladang pahala sarta ngadatangkeun ganjaran anu kalintang ageungna kanggo Abah kalih Ambu. Abdi saja ngedalkeun janji saumur hirup. Insya Allah abdi bade babakti sarta bade tumut kana sagala rupi piwujang Ambu kalih Abah sadayana. Tangtos bade diestokeun pisan. Kitu caritaan jakarana. Ditujukeun ka indung bapa kukutna. Sok sanajan hatena nalangsa, tapi ayeuna mah geus ngarasa regreg samalah kapercayaan kana dirina timbul deui. Tekadna geus buleud rek babakti ka indung bapa anu geus ngurusna ti mimiti gubrag ka alam dunia nepi ka mangsa harita. Samalah ku jakarana oge kacida pisan karasa kanyaahna anu lir ibarat ka anakna sorangan. Nya syukur atuh ujang ari boga tekad sarupa kitu mah. Ambu jeung si Abah ngarasa bunga lantaran tangtu moal kaleungitan ku diri hidep. Da amu teh teu boga anak jadingan ukur hidep anak anu dipikanya Ceuk Ambu Rasti hatena ngarasa bungah jeung bagja. Sok sanajan satadina boga rasa sieun lamun jakarana bakal ninggalkeun dirina jeung Bah Dirga. Geus ayeuna mah teu kudu sedih. Mending oge urang syukuran kanu Maha Kawasa sabab ku ayana ieu kajadian tangtu jadi aya hikmahna. Nyaeta anu satadina Abah jeung si Ambu teu boga anak, apan ayeuna mah jadi boga. Nya mata kitu oge sagala kahirupan urang geus aya anu ngaturna. Nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala Pangeran anu Maha Kawasa. Nya memang bener kitu Abah, lamun taya ieu kajadian tangtu hirup urang teh ngan ukur duaan ngan moal aya batur keung. Tembal Ambu Rasti mayiran kana caritaan salakina. Nya kitu Ambu, ujang. Ari hidup boga niat atawa henteu pikeun maluruh kulawarga. Nya saha anu nyaho kolot hidup teh masih aya. Sabab geus pasti indung hidup anu harita kapanggih ku Abah tangtu manehna ngabogaan kulawarga. Ngan urang teu apal di mana dumukna. Ceuk Bah Dirga. Ngadenge kitu leng atuh jakarana ngahuleng. Lantaran rada teu ngarti kana maksudna, tapi ari hate mah beut jadi panasaran. Samalah bener hayang nyaho kana runtuyan kulawargana sarta di mana dumukna. Maksud Abah teh kumaha? Nah abdi teh kedah maluruh di mana kulawarga abdi ayeuna Bah? Tanya jakarana bari neuteub ka bapana. Kieu ujang. Kulantaran ayeuna mah hidup geus nincak dewasa. Samalah bekel anu ku Abah diturunkeun geus kawilang cukup. Jigana geus tepi kana waktuna lamun hidup ayeuna kudu ninggalkeun ieu tempat. Ari sabab ujang kudu nyiar ilmu jeung pangalaman pikeun bekel kahirupan engke kahareupna. Da lamun itungan mah masih panjang keneh. Sajabat ti kitu lamun ngan saukur cicing di dieu mah engke hidup bisa jadi kurung batok.
sarta bodoh eueuh kanyaho. Kawan tunggal poe ngan ukur panggih jeung Abah katut si ambu atawa sasatoan. Sakali-kali sok panggih jeung jalma anu rek ngalasuluh. Da puguh atuh di dieu mah kasebutna oge di pasir pasisian samalagus deukeut ka leuweung. Anu balukarna hidup ke bakal katinggalun. Sarta teu nyaho kana kahirupan anu aya di luareun ieu tempat. Kawan tu teu campur jeung jalma rea. Tah kitu maksud Abah teh kumaha kaharti atawa henteu? Ceuk Bahadirga. Nyaritana beuki daria lantaran ngarah kaharti kuno jadi anakna. Sumuhun kartos Abah. Janten abdi teh kedah ngantunkeun ieu tempat supados teu kurung batok sarta terang kana kahirupan di luar. Tah kitu bener pisan Jang. Alus geuning ka hati ku hidup. Nya pami kitu mah mangga Abah. Nanging kedah iraha angkatna. Nya ari inditna mah kumaha Ujang. Rek poe isuk alus. Atuh cenah rek pageto oge hade da ari anu kasebut poe mah kabeh oge alus eueuh waktu anu goreng. Tapi samemehna kudu tarapti sagala rupana. Kitu ceuk Bahadirga anu teu weleh mere pepeling ka jakarana. Abah, nah abdi teh kupun biang di pasihan ngaran jakarana. Ya mata kitu oge almarhumah indung hidup geus tangtu aya maksudna. Lantaran lamun seug diartikeun ngaran jakarana boga harati anu alus pisan. Tapi eta oge gumantung kana asal tempatna kawan tu ari beda tempat masuk beda hartina. Naon Abah pamihartosna eta teh? Ceuk jakarana nanya ka Tempo Bangun panasaran. Nya ari sakanyaho Abah mah jaka boga harti lalaki. Arirana boga harti ningrat atawa bangsawan. Arirana boga harti ningrat atawa bangsawan. Jadi lamun seug dihartikeun meureun jadi lalaki turunan ningrat. Nya bisa jadi kolot hidup memang turunan ningrat atawa anu disebut bangsawan tea ku batur. Walon Bahadirga ngajawab sakumaha kajahona. Oh janten kitu. Ai Abah, dimanapun biang teh dikuburkeuna. Di lamping gunung belah kaler makam indung hidup mah. Nya rada jauh ari ti dieu mah. Lantaran harita teh Abah jeung si ambu can dumuk ti dieu. Tapi tong hariwang da aya cirina sababah heula ku Abah teh ditandaan ku batu sarta di sisina dipelakan kembang kaca piring bodas. Kawasna ayeuna oge aya keneh. Lantaran jarang aya jalma anu ngaliwat ka pelebah dinya. Tah, lamun Ujang rek jarah ka makam indung hidup, samemeh indit nyimpang heula ka dinya. Tapi sigana mah geus barala kawan tulila teu diberesihan. Oh, sumuhun Abah. Engke pami abdi angkat sakantenan bade ka ditu. Ujang kumaha ayeuna kaputusan hidup. Nah geus buleud hate rek indit tinggalkeun ieu tempat pikeun ngalalana maluruh kulawarga. Sumuhun ambu, upami niat mah ayeuna rupina abdi tos buleud. Walon jakarana tandes. Hatena geus buleud rek ninggalkeun eta tempat pikeun maluruh runtuyan kulawargana ngarah nyaho ti mana asal usulna. Nya ari geus kitu tekad hidup mah heug bae. Ngan kade di jalan kudu bisa mawa diri. Dina sajroning neuleuman kahirupan. Da geus pasti ari di luareun mah bakal loba anu beda jeung kahirupan urang sapopoe di dieu. Sumuhun ambu kahartos pisan. Mangga sagala rupi piwejang salira ambu ku abdi tangtos bade diestokeun.
Ari hidup geus boga tekad kitu mah ku abah jeung ku ambu teh doakeun. Sok kaditu geura incah ngalalana nyiar ilmu jeung pangalaman anu bakal mawa kahadean. Khususna pikeun diri pribadi, umumna pikeun balarea. Geus we ayeuna mah. Geura sare kaditu geuning teu karasa waktu teh geus peuting. Tapi sameme sare ulah poho salat Isya heula. Mangga Abah. Nya geus kitu mah. Jung atuh jakarana nangtung tuluy leos ka tukang. Kebat muru ka pancuran. Sedengkeun Bah Dirga neruskeun ngobrol jeung si Ambu. Teu lila jakarana geus balik deui. Sup ka kamar prak ngajalankeun salat Isya ditumbu ku wiridan maneh husu. Mangsa alam geus beuki peuting. Bah Dirga jeung bojona geus arasup ka kamarna. Samalah geus sare tibrah. Kasugri kaum dangu. Urang kocapkeun jakarana. Sabadareng se ngajalankeun salat Isya. Nya tuluy atuh ngagoloyoh kana dipan pangsarean. Tapi can bisareup sare. Panona kucap kiceup neuteup lalangit. Bluk nang kuban blak nang karak ngaradak pitunduheun siga ngajarauhan. Ras deui ka mangsa ka tukang. Samalah inget deui kana lalakon anu dipedar ku Bah Dirga tadi. Leng ngalamun bari ngabayangkeun rupa indung jeung bapana. Peuting harita beuki jempling. Anu kadenge ngan saukur sora sasatoan leutik anu reang di sarada patembalan. Kayaning jangkrik, gaang, jeung cari cangkas. Tembong di langit bentang-bentang baranang. Angin ngahiliwir nebak kana dang-daunan, hawa karasa nyecep tiis, da puguh di pagunungan. Di kajauhan hawar-hawar sok kadenge sora anjing leuweung babaung sorana meuni melewung kadengena mata keueung lamun ku jalma anu lian mah. Tapi teu kitu pikeun kula warga Bah Dirga mah, lantaran kayaan kitu teh geus dianggap biasa. Da puguh geus jadi tempat matuhna. Di jero kamar jakarana masih nyileuk. Korejat hudang terus diuk di luhur dipan. Ku ayeuna mah niatna geus beuki buleud. Maneh narik indit ngalalana pikeun maluruh laratan kulawargana. Samalah ceuk pikirna. Lamun ayeuna dipaluruh tangtu aya harepan kana kapanggih sarta dirina bakal nyaho ti mana asal saha indung jeung bapana. Nya antuk namah boga hiji kaputusan anu pasti. Ti mimiti poe isuk rek indit ninggalkeun Bah Dirga jeung Ambu Rasti. Nya geus kitu mah hatena jadi ngarasa teteg. Pikirna geus buleud kawasna moal robah deui. Koledag atuh ngedeng karelek heuai satuluy nareup sare meniti berat teu inget kana nanaon. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.